darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Mentak aneh kuari mah dagang ti peuting baheula mapan ku kolot teh ai magrib titah nutup dagang teh ulah sok muka geus waktu istirahat kuari mah magrib malah muka neangan dunia teh lain waktuna kuari mah baheula mah beurang jang neangan dunia mah peuting mah jang istirahat akurkeun jeung Al-Qur'an wa ja'alal laila sakan mantak ulah nuturkeun Yahudi ulah nuturkeun Nasrani urang mah urang bae dagang berang magrib tutup geus bae usaha berang jatilok aya nu macul peuting tapi kuari mah justru macul ti peuting bae komo tamah macul sawah kobakan hiji mah nu mencong atuh peuting bae tah ieu wa ja'alal laila sakana mun urang nuturkeun ieu istimewa berang dagang jam 5 tutup atau menjelang maghrib geus ulah kabita ku dunya mandi maghrib geus beres tas maghrib geus ulah buka deui langsung urang lamun dek ngaji urang lamun anak-anak ayo pagahan sampai isya tas isya heula berjamaah terus ka imah sare jadi beda salaf mah tak itulah ieu mah keur carita dalil kana maha penciptana Gusti Allah. Innallaha falikul habis sanyana Gusti Allah anu ngadamel mecahkeun sisikian ngajadikeun tatangkalan terus buahan bermacam-macam tangkal bermacam-macam buah bermacam-macam rasa nang Allah termasuk kurma diplak jadi buahan nang Allah ngajadikeun lain nang manusia Allah ngajadikeun nu hirup piana manusia ti cai mani maha kawasa Allah ngajadikeun cai mani ti manusia Allah ngajadikeun manuk tina endog Allah ngajadikeun endog tina manuk na ieulah zalikumullahu fa anna tufakun wallahu a'lamu bimmuradih anu ngajadikeun tatangkalan tina siki anu ngaluarkeun manusia tina sperma anu ngajadikeun manuk tina endog ngajadikeun endog tina manuk ngajadikeun sperma ti manusia na ieu teh sing hade lain lang manusia zalikum eta kabeh Allah anu nyiptakeunana pa anna tufakun kunaon atuh maneh marengkol teu percaya ka Gusti Allah endan tedaekeun maca 2 kalimat syahadat tedaekeun ngomongkeun bahwa khaliqul khalqi Allah tedaek endahan nyembah ka patung endahan nyembah ka batu endahan nyembah ka materi endahan nyembah ka kitu dunia padahal nu nyiptakeun langit bumi Allah anu ngajadikeun sisikian Gusti Allah anu ngajadikeun tatangkalan Gusti Allah nu ngabuahkeun Gusti Allah ngajadikeun manusia tina sperma Gusti Allah ngajadikeun sperma ti manusia Gusti Allah ngajadikeun manuk tina endog Gusti Allah ngajadikeun endog tina manuk Gusti Allah kunaon atuh teu daek nyembah ka Allah dalil bahwa Allah lah maha pencipta falikul isbah naik wari dalil kana maha penciptana Gusti Allah tadi tina tatangkalan jeung manusia wari naik kana masalah falak Gusti Allah teh anu nyiptakeun waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh nyingsingkeun waktu subuh tina peuting poek mongkleng buta rata sakira-kira eueuh lampu eueuh neon eueuh listrik mah beuh teu kadeuleuna naon nu ngajadikeun poek Gusti Allah eta teh poek teh lantaran mataharina aya di handap kahalangan sebab ayana sinar matahari teh di mana-mana takobul di mana hareup-hareupan ketika mata poe teu keur hareup-hareupan teu ngabogaan sinar maka terjadilah poek ketika muncul di panon poe di sebelah wetan mulai aya waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh teh saha Gusti Allah tanda waktu subuh teh dijadikeun ku Gusti Allah teh aya 2
nomor kahiji adalah aya sinar heula ke sinar tersebut jadi eueuh fajar kadzib ngaranna ke sinar kedua ngaranna fajar shodiq anu nangtukeun kana waktu subuh begitu diteliti aya fajar kadzib aya fajar shodiq aya hiji keanehan diangsongkeun baheula teh ka ahli palak di Amerika bingung di Amerika ge diangsongkeun ahli palak di Yunani heula urang Yunan ge bingung diangsongkeun ka ahli palak kitu Spanyol Uluzbek bingung lantaran pada dasarna panon poe teh di mana-mana geus muncul maka pan teh ditarik deui tapi ieu mah aneh aya sinar disebutna adalah fajar kadzib eta panon poe keur meujeuhna di jero kunaon atuh aya sinar tersebut gebat panjang set tilok nyararaho jelema nu aya di majelis ieu malantaran tilok hudang subuh deuleu atuh hudang heula subuh sok geula jam 4 neuleuh ka arah ditu bakal aya engke ngaranna fajar kadzib eta mah encan jadi waktu subuh tapi aya sinar eta lah nu dipertanyakeun di dunia ka ahli palak di dunia sok gerak bingungan kabeh ge eta engke surup can aya eta mah can asup waktu subuh ke geus aya fajar shodiq mangke bakal aya sinar ngebat ka luhur set kemudian nyayan beki berang eta mah henteu surup deui tah eta nu dipermasalahkeun teh ku aya sinar haju eueuh deui sinar naon lamun lain Allah nu nyiptakeun waktu subuh saha deui sebab tina perputaran matahari ge teu kaharti berbagai tafsir nyaritakeun berbagai tokoh-tokoh falak nyaritakeun tentang sinar tersebut sebab aya sinar teh tina hawa teh nu kasorot ku panon poe dari panon poe nyorot kana hawa timbullah sinar sedangkan eta kan panon poe di jero keneh haju aya surup heula kahalangan kunaon datang ka kuari encan terpecahkeun geus moal aya nu bisa memecahkeun eta mah hiji penciptana Khalikul Isbah Gusti Allah Subhanahu wa taala tah kuari subuh jadi beurang bat nu ngajadikeun beurang teh sah tanyakeun coba ka orang Amerika tanyakeun ka orang Eropah tanyakeun ka orang Amerika Australia saha nu nyieun waktu subuh terus beki berang walah ya Gusti Allah diciptakeun ku Gusti Allah teh waktu subuh teh eta teh waktu anu luar biasa energi na tinggi lantaran tina udang subuh malain deui ketika orang subuh teh ningali panon poe sinar anu luar biasa energina hese nyaritakeun kamangpaatan sinar dina waktu subuh namun urang kasorot ku panon poe langsung dina waktu isuk-isuk eta penyakit bakal raragagan sebab dina sinarna ngandung berbagai-bagai kamangpaatan anu hese dicaritakeunana mentak ngahajakeun coba ge urang moe awak isuk-isuk tapi isuk-isuk di poe awak urang teh seger hiji nomor kaduana membangkitkan semangat nu endek digawe kasorot ku panon poe gagah digawena nu endek ka kantor kasorot ku panon poe gagah ka kantorna nu endek ka pabrik kasorot ku panon poe gagah ka pabrikna nu endek ngaji isuk-isuk poe minggu kasorot ku panon poe ngawuduk heula gagah wae gagah sidar isuk-isuk teh lain lalawara mulai jam 7 jam 8 masih gagah keneh jam 9 jam 10 geus dula deuleu bae lapar sinar lapar geus aya dula deuleu bae sial kiai angel amat ngajina nyumpahan ka kiai tolol sidar jam 11 mah geus lain deui ngantuk setengah 12 geus bohara jasa geus ngantuk boro-boro disadiakeun tempat tidur diuk bae bisa nundutan hees numantak urang ka masjid jam 10 ka masjid jam 11 poe Jumat diuk sila hees
ulah dihudangkeun bubar Jumat. Kita bawaan sinar matahari. Isuk-isuk pan teu beda. Tapi begitu setengah 12, jam 12 lain deui. Naik deui engke ketika jam 2. Mulai gairah aya deui. Kitulah diciptakeun ku Gusti Allah. Nu nyiptakeun kos kitu teh saha? Gusti Allah. Masya Allah. Balikul isbah wa ja'ala al-laila sakana. Jeung Allah ngajadikeun peuting sebagai tempat istirahat. Berang urang ka ladang capek, nu ka kantor capek, nu ka pabrik capek, balik ku hari magrib, salat, dahar, istirahat, isya, langsung jang istirahat peuting teh. Wa ja'alal laila sakana. Lumentak aneh ku ari mah dagang ti peuting baheula mapan ku kolot teh ai magrib titah nutup dagang teh ulah sok muka. Geus waktu istirahat ku ari mah magrib malah muka. Dengan dunia teh lain waktuna ku ari mah baheula mah beurang jang neangan dunia mah peuting mah jang istirahat akurkeun jeung Al-Qur'an wa ja'alal laila sakan. Mantak ulah nuturkeun Yahudi ulah nuturkeun Nasrani urang mah urang bae. Dagang berang magrib tutup geus bae. Usaha berang jatilok aya nu macul peuting. Tapi ku ari mah justru macul ti peuting bae. Komo tamah macul sawah kobakan hiji mah. Nu mencong atuh peuting bae. Tah ieu wa ja'alal laila sakana. Mun urang nuturkeun ieu istimewa. Berang dagang jam 5 tutup atau menjelang maghrib geus ulah kabita ku dunya mandi maghrib geus beres tas maghrib geus ulah buka deui langsung urang lamun dek ngaji urang lamun anak-anak ayo pagahan sampai isya tas isya heula berjamaah terus ka imah sare urang minta ka Gusti Allah ya Rabbi hudangkeun abdi jam 1 abdi teh hayang tahajud rugi amat asana lamun peuting ieu teh tahajud lantaran ieu waktu teh moal balik deui nu kamari ge moal balik deui nu kamarina deui teu balik deui abdi Gusti hudangkeun ke jam 1 Gusti hayang ibadah ka Gusti hudang ti peuting urang tenang lantaran sarena berang keneh jam 9 jam 10 ngenaheun pan Allahu akbar tahajud lantaran cak Kangjeng Nabi Gusti Allah teh anna li ibadan yuhibbuni wa uhibbuhum sanyana kaula boga hamba-hamba anu resepkeun jasa ka kaula nu kula ge resepkeun jasa ka anjeunna yastaquni wa asaquhu nyana rindu ka kaula kula ge rindu ka manehanana saha eta kumaha cirina jelema-jelema anu ti peuting hudang ti peuting tadarru ka kaula ti peuting ceuri ka kaula ti peuting zikir ka kaula etalah jelema nu cinta ka kaula kula ge cinta ka anjeunna anu manehana rindu ka kaula nu kula ge rindu ka anjeunna ke lamun terus-terusan kos kitu lantaran saling mika cinta saling mika rindu ku kaula bakal dibere engke maziah kelebihan-kelebihanana tah Gusti abdi teh hayang ngarasakeun nikmatna ibadah cara Kangjeng Nabi mah kapan tahajud teh fardu abdi hayang ngarasakeun ibadah cara para wali mah tahajud teh unggal peuting abdi hayang ngarasakeun ibadah cara guru-guru abdi ulama-ulama nikmat teman sarena teh tadi diatur iyalah wa ja'alal laila sakana jang istirahat neuk kumaha tahajudna jam 1 masih kena wawalak-wakan wawalak-wakan jam 1 jam 2 balik ceramah jam 2 iraha tahajud jadwal panggung kapan teu kumaha deres namanya nama masih keneh ngaji keneh aya nu di imah ngobrol datang ke jam 2 deuk iraha tahajud deuk iraha tahajud deres mun ngobrolkeun agama aya nonton main bola pan hulu sia eta rugi urang geus ulah make nu kitu-kitu parewan TV ganti nu gede
falikul isbah anu ngadamel waktu subuh teh Gusti Allah dalil kana Allah Maha Pencipta ja'ala laila sakana jeung Allah ngajadikeun peuting teh jang tempat istirahat nu tiduran tadina capek urut gawe capek urut ngantor capek urut ladang capek urut berbagai aktivitas penting diistirahatkeun ku Gusti Allah kita istirahat sejenak ke hudang deui tahajud wa minal laili fatahajjad bihi nafilah wa ja'ala al-laila sakana saha nu nyieun peuting wasyamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeunana sebagai hitungan jang waktu-waktu panon poe mah kapanggih deui sataun kaporosna ai bulan mah kapanggih teh sabulan kaporosna aya falak-falakna panon poe jeung bulan teh nu dijadikeun ku Gusti Allah teh wa kullum fi falaki yasbahu urang sok dibaca panon poe aya falakna bulan aya falakna aya manzilah-manzilahna jadi moal kaluar tina reelna bulan jeung panon poe ge lantaran bulan jeung panon poe teh lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun wa kullum fi falaki yasbahun panon poe lempang dina palakna ukuran satauneun kitu keneh bulan berangkat tina porosna tina falakna sabulaneun ta ieu dijadikeun aya manzilah-manzilahna wa huwa alladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dina surat Yunus dijelaskeun ku Gusti Allah Allah teh ngajadikeun asy-syamsa panon poe diaan caang nu tadina poe barang panon poe bijil masyaallah jarum potong ge kadeuleu nu geulis kadeuleu geulis dan nu betot kadeuleu petot nu putih kadeuleu putihna nu hideung kadeuleu hideungna melalui panon poe ieulah wa huwal ladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura begitu ti peuting aya bulan tanggal 13 mulai caang 14 mulai caang tanggal 15 pohara caang keindahan bulan purnama hese dicaritakeunana disebut caang jasa henteu disebut poe henteu tapi indahna pohara jasa ieulah cacaang panon caang bulan nu mantok ku budak masuk dipake bobogohan di handapeun kuburan sugan aya kunti anak nyelap eta bulan ya Allah ya Rabbi di samping Allah ngajadikeun bulan wa qaddarahu manazila aya manzilah-manzilahna jang naon ieu lita'lamu adadas sinina wal hisab supaya nyaho bing bilangan tahun bing bilangan bulan dihitung ku ahli palak teh mimiti ti April afhamtun maisarhun yun jalhun rusarun agasun sepsun jun burujun simaliun April Mei Juni Juli Agustus September ieu adalah buruj simali bagian kaler okmizun nop astun deskauzun janjatun febdalpun burujun janubiyun eta mulai nu genep teh tadi adalah buruj janubi aya us-usna didinya afhamtun hartina April ham hartina buruj hamal yakni eta bintangna bintang hamal usna 9 jadi berarti urang lamun deuk hitung palak teh deuleu tah dina apakah ieu teh bagian simali apakah bagian janubi artina simali teh keur lempang kaler panon poe teh apa keur lempang kidul lantaran ieu teh aya falak-falakna aya bagian kaler aya bagian kidul engke waktu salat ge beda-beda waktu salat nangke asar teh aya jam 3 lewat 10 aya jam 3 lewat 14 aya jam 3 net lewat 5 aya deui engke jam 3 lewat 30 menit magribna lamun urang keur make jitu waktu Indonesia Barat engke beda-beda
kecuali orang make waktu gorbi lantaran waktu teh aya waktu gorbi selalu jam genep bae aya waktu istiwa zohorna selalu jam 12 bae mun urang ngaji palak dek make istiwa zohor asa jam 12 zohor asa jam 12 zohor ngan kudu ditimbang make rubu nah eta teh waktu ngaranna waktu istiwa baheula mah di hareupeun masjid ulama-ulama nyieun waktu istiwa lantaran eta mah bertepatan jeung panon poe lamun teu angkeb mun angkeb teu bisa aya tek nololkeun paku sakieu dijieun ku urang kitu non detik-detik jeung menit-menitna asal tepat bae pelempeng kalangkang kadinya berarti jam 12 istiwa ngaranna istiwa teteh ngaranna tah atawa urang dek pake waktu gorbi magribna selalu jam genep tah lamun bulan puasa urang nyetel waktu gorbi ngeunaheun jadi geus teu kudu kurang leuwih asal jam genep magrib asal jam genep magrib engke waktu Indonesia Barat mah mungkin jam genep lewat 5 jam genep lewat 10 macem-macem atawa jam genep kurang 2 menit pokokna mah urang nyieun waktu jam genep magrib wah nu kolot mah kaburu modal geus teu ungkulan ngaji kos kitu geus teu siap berpikir geus nu kolot mah boro-boro mikiran waktu mikiran beuteung ge datang moal ka magrib cak keneh ya incu Allah mah nyana ge nginum sarua bae tolol yang saha ciptakeun wasyamsa wal qamara husban kulantaran aya manzilah-manzilahna geus kurang atuh ayeuna mah bisa dihitung melalui palak sia lahir bulan naon April berarti ieu Skoprio hamil berarti ieu Ustaz 9 sangaran sia ngaran aing Teddy hayang ka sia hayang ka Sarwiti hitung huruf anu hirupna nu paehna ulah Sarwiti hiji sin ro paeh ulah dihitung 2 waw hirup 3 ta sin genep 10 waw genep 10 genep ta 200 genep 10 genep ngaran sia sa Teddy ta 200 dal 4 berarti 204 lobana wewe kuari setahun teh adalah 12 bulan bagi 12 Sarwiti tadi sabaraha 300 260 genep bagi 12 sabaraha cepat kalkulator masih keneh aya keneh nya bagi deui 12 sesana tina 12 sabaraha engke Tedi bagi deui 12 sesana sabaraha masih keneh loba keneh bagi 7 teh poe bagi 7 deui sesa tina poe sabaraha jadi dukun ya diadukeun yang ngaranna ieu nah ternyata nyesana teh oh ieu mah lamun ieu ieu 4 Sarwiti 4 ngitung ti Ahad Minggu Senin Selasa Rebo wirid ku sia taparebo sia ujianana geus lah pokona jam sabaraha cenah kiai ngawiridna magrib batur salat siang ngawirid teu kudu salat dihitung pahala karena ge husbana tuh wa ja'ala syamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun padon poe jeung bulan dijadikeun sebagai hitungan yakni Allah subhanahu wa ta'ala ngajadikeun ukuran tina cepetna panon poe kendorna panon poe nah ieu teh aya kecepatan aya kendor panon poe teh lumpangna tapi geus ditakdirkeun ku Gusti Allah seperti eta geus dijadikeun bulan-bulanna tahun-tahunna engke dijadikeun ku ahli palak mah aya tahun kabisah aya tahun kitu basitoh
ke tahun kabisah sabaraha tahun masih sabaraha ukuran-ukuran anak aya dina ilmu palak mah nu mantak teu kacaletot dihitung kurang tahun naon ieu hitung geus tanggal hijina mana tanggal hijina bulan Ramadan teh poe naon geus moal misek lantaran geus dihitung melalui ilmu palak wasyamsa wal qamara husban asal diaji bae lantaran menang ulama yakin geus ulah make hitungan menang Amerika kunaon emang kurang otentik apa naon urang dilojokeun sebab hitungan kitu Amerika urang teu boga rumus asal dek hitung bulan Ramadan nungguan heula ti mui nungguan heula ti Amerika nungguan di luar negeri ndek ngitung bulan Ramadan bae ge kumaha mun dilojokeun nyen cenah urang rumus can bisa urang nyen rumus can bisa make hitungan-hitungan nu kuari anyar teh urang teh can bisa nyen rumus ari make sulamunairen nah ngaji nyen rumus sorangan ngaji nyen rumus sorangan beak cenah eta nyen ku sorangan wawasanna leuwih ke depan kurang kumaha Syekh Mansur tapi kuari coba kurang nyen kurang eueuh nu becus sa Indonesia profesor mana titah tanyeun rumusna teu bisaeun nungguan ti Amerika bae kumaha lamun digicelekeun ku Amerika nu mantak ngagiclek bae ngahaja nyana mantak dirumuskeun di internasional di Saudi Arabia ternyata nu menang tetep Sulamunairen ndek kumaha deui atuh coba nu kamari teh saralangan teu digedekeun bae beritana lantaran pamarentahna di salah coba orang mengamati hitungan internasional jak kamari teh dirumuskeun unggal tahun ge nu menang tetap sulam diulah-ulah ngaji sulam tetap menang ne kumaha tuh ulah micen mata ulah micen ceuli jak kabeh ge kuari mah geus jararitung kuari mah informasina global nyaho kuari ke dirumuskeun di dunia internasional palak kamari pan anu salah mantak Malaysia yang serikeun ke Indonesia kami belajar palak di Indonesia kenapa orang Indonesia tidak memakai falaknya orang Malaysia belajarnya di Indonesia kunaon ai Malaysia na akur jeung Sulamunairen ai Indonesia henteu nya sarikeun orang Malaysia kemunduran Indonesia loba jasa dibandingkeun jeung Malaysia nu tatadina orang Malaysia berguru ke Indonesia kuari orang Indonesia berguru ke Malaysia hulu sia bego teu boga kaisin meureunna teu bisa nyen rumus urang teh teu bisa nunggu ti ditu mantak moal ka ngaritung kuari teh can ngaritung teu boga rumus ke asal bulan Rawah nungguan rumus turun ti depan karak dihitung tinggalin wasyamsa wal qamara husbana geus dihitung tinggal ngaji bae dek ngaji Sulamunairen mangga nek ngaji durusul kepala kiah di Jawa mangga akur tak bakalna durusul kepala kiah mah beda seutak setik jeung sulam selain ti eta cak guru kula dua guru murid daripada Syekh Mansur bener mah bener ulah dipake dua bae nu dipake mah hiji Sulamunairen dua durusul palakiah ngan kesulitanna durusul palakiah mah make logaritma lamun teu ngaji logaritma tuh moal bisa mata kula mah ngaji heula logaritma jakeul baheula sakola pan SD kelas 6 ngaji heula log ngaji mantap kau kesulitan lamun urang geus ngaji mah geus yakin menang ulama beres tuh aya abah mah ngos kituna kieu bae teh babarita Januari Februari Maret April Mei Juni Juli balik deh Agustus September gas nyaro sarua atawa make kitu Japar Sodik mah 5 tambah 5 bisa eta teu pake anggaran puasa ulah jang naon atuh eta yang hajatan tah maksudna babari bae abah mah ulah mun yang hajatan los pake tetep sulam durusul palakiah jadi dihitung wasyamsa wal qamara husbana panon poe jeung bulan dijadikan sebagai hitungan untuk hitungan Arafah untuk hitungan lebaran untuk hitungan puasa untuk hitungan bulan urang bisa nganyahokeun bulan ieu sabaraha hari nah yang kepentingan nu mantak
Kangjeng Nabi ge ditanya yasalunaka itu anil ahillah. Kangjeng Nabi ditanya Gusti ari eta si tanggal kumaha eta maksud kumaha mimiti leutik kaju gede haju ke ngaletikan yasalunaka anil ahillah. Sahabat naranya ka anjeun Muhammad tentang bulan-bulan sabit mimiti ayat gede gede tanggal 15 ketika ngalemes letik ke aya deui kumaha Kangjeng Nabi ngajawabna qul hiya mawaqitu linnas eta mah waktu-waktu pikeun manusia aya waktu Ramadan aya waktu lebaran aya waktu Arafah jeung wukuf jeung waktu-waktu anu sejenna nu ditanyakeun bulan nu ditanyakeun tentang bulan sabit dijawabna ku Kangjeng Nabi hikmahna di jero bulan aya waktu-waktu qul hiya mawaqitu linnas usbana itu mentak lamun kuari urang boga anak daek masantren teruskan kadang ngaji falak kena nyahun falak salafus sholihin falak anu kuarina make komputer aji jang perbandingan nyukomna aji dan lain sebagainya sanajan orang nunggu rumus di Amerika aji mah aji baik jang perbandingan di mana ieu selekna di mana ieu mislekna supaya orang nyaho oh iya mislekna di dieu kos kitulah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah dalil mimiti Allah innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy eta teh kabeh nu nyiptakeun zalikumullah dipertanyakeun fana tu fakun kunaon atuh mararengko teh daek percaya kana yen bahwa Gusti Allah teh Maha Pencipta nomor kadua falikul yusbah Gusti Allah teh anu ngajadikeun waktu subuh dijadikan berhikmah anu luar biasa waktu subuh teh ke urusanana hikmahna pohara jasa jeung wa ja'ala laila sakana anu ngajadikeun peuting jeung tempat istirahat cicing teh Gusti Allah bahkan Gusti Allah teh ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeun sebagai husban perhitungan jangan nyahokeun bulan jangan nyahokeun tahun di tahun kitu Isa Al-Masih datang ka kuari geus 2000 sabaraha 2013 perhitungan hijriyah ti Kangjeng Nabi hijrah kuari geus 1434 eta kan geus aya hitungan-hitunganana tinggal kuari mah cepetan mana antara hijriyah jeung kitu Masehi tapautna per 10 tahun sabaraha tapautna per 100 tahun sabaraha aya perbedaan lebih cepat mana di antara Masehi jeung hijriyah eta perbedaan kitu engke bakal dicaritakeun hikmahna kok aya berbeda sih di ilmu falak engke bakal dicaritakeun perbedaan harina antara Masehi jeung kitu hijriyah lantaran di hijriyah mah eueuh 30 hiji tanggalna di Masehi mah aya tanggal 30 hiji di hijriyah mah teh aya 29 sampai 30 tapi di Masehi mah pan aya tanggal 29 aya 30 hiji berarti ke pertahunan leuwih lobaan Masehi batan hijriyah per tahun bae kurang geus kanyahoan sabaraha hari lantaran dina hijriyah mah tanggal 30 hiji geus beda per 10 tahun sabaraha per 100 tahun sabaraha perbedaan eta teh ku ieu ke bakalna aya naonan aya hikmahan engke urang ngajadikeun anggeranana macem-macem ngajadikeun teh nu dijadikeun hijriyah nu dijadikeun Masehi tergantung kumaha permasalahanana ya wasyamsa wal qamara husban zalika taqdirul azizil alim eta kabeh nu dicaritakeun teh kepastian Gusti Allah anu maha gagah tur maha uninga nyahoun Gusti Allah mah gagah Gusti Allah mah di pasrahan malaikat titah narik bulan pasrahan malaikat ya titah narik panon poe di pasrahan manusia ku malaikat-malaikat ye malaikat raqib di dieu malaikat atid kama mana bae ge padahal mah Allah teu kudu masrahkeun ka para malaikat tetapi lah Gusti Allah masrahkeun abeh engke aya laporan ka Gusti Allah urang ka mana bae ge aya catetanana ciha deh tak kagagahan Gusti Allah kauningan Gusti Allah luar biasa urang ka mana bae kanyahoan ku Gusti Allah sanajan aya malaikat
ulah-ulah ayana naon ciptaan Gusti Allah di jero taneuh aya batu hideung di jero batu hideung aya sireum hideung leutik Allah masih keneh nyaho kunaon atuh urang kuku malandangan ku ari ieu kos teu percaya ka Gusti Allah mentek belajar heula ngaji syariat geus beres ngaji syariat ku ari urang eusian batinna supaya belajar ilmu tauhid tauhidna jangan nyahokeun zat Allah jangan nyahokeun afal Allah jangan nyahokeun sifat Allah nu wajib kurang dikanyahokeun teh tilu hiji zat Allah kedua pagawean Allah katilu sifat Allah nangke bakal timbul tina innallaha falikul habbi wan nawa datang katungtung engke nu kurang bakal dibahas ieu jangan nyahokeun kabeh ge zat Allah pagawean Allah jeung sifat Allah urang mah ngaji tauhid teh kagarak wujud gidam bako mukhalafah lil hawadisi qiyamul binafsi wa daniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam das dan syukur sakitu doang mengarah karena zat Gusti Allah mengarah karena apal Allah mengarah karena sifat Allah mencan nu mentak can aya ngerenyet di jero hate tapi lamun urang engke belajarna ka jerona nganyahokeun zat Allah moal waka bisa nganyahokeun zat Allah mun teu nganyahokeun apal Allah moal bisa ka harti apal Allah mun teu nganyahokeun sifat Allah berangkat urang tina nganyahokeun sifat Allah mana mimitina iya innallaha falikul habbi wan kok bisa gitu engke dimodif ku ahli thariqah ngajadi sifat Allah sebab pemilik seluruh kehendak adalah Gusti Allah kahayang urang kieu Gusti Allah kitu tetep Gusti Allah kahayang urang ka dieu Gusti Allah ka ditu Gusti Allah pemilik seluruh kehendak adalah Gusti Allah urang hayang kawin jeung nu geulis tapi cak Allah jeung nu jore bae ciptaan urang mah hayang kawin teh jeung nu putih nu bersih barang kawinnya hideungnya loba cedaan urang mah hayang kawin teh kanu bersih kanu geulis ternyata barang dibuka dotonna aya sajengkal doton tungtungna urang ngome doton bae nang Allah kehendak Allah Masya Allah jadi urang ke belajar tauhid sifat tauhid afal tauhid afal mah artina seluruh pagawean adalah pekerjaan Allah pagawean urang teh diciptakeun ku Gusti Allah jeung pagawean-pagaweanana samaruk urang diukieu teh nang urang nang Allah samaruk urang lempang teh nang urang nang Gusti Allah jadi setiap aya makhluk aya kholikan hayang kena datang ka dinya tak kumaha iyalah melalui tafakur jeung zikir tah supaya ngerenya date teh asa didelekeun bae ku Allah asa didengikeun bae ku Allah asa dikanyahokeun bae ku Allah mahal tah hayang ka dinya teh nailah zalika kabeh tadi taqdirul azizil alim iyalah kakarak datang ka dieu nganyahokeun tentang dalil maha penciptana Gusti Allah masih keneh urang bakal nganyahokeun padituna leuwih luhur deui wa huwa allazi ja'ala lakumul nujuma litahtadu bakal nyaritakeun perbintangan nah ieu engke ieu bintang naon ieu bintang naon ieu bintang naon ieu bintang Taurus bakalna kumaha ieu bintang Taurus ieu bintang engke dikanyahokeun lahir bulan naon sia bintangna anu ieu mah kajen ku kumaha ge resepna anu dukun bisa mengarah ka dinya engke ari diteruskeun mah ngan ieu mah lain deuk nyaritakeun eta deuk nyaritakeun bintang teh sebagai petuduh ke wallahu a'lam billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nas أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله
qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Allahu alam bimuradi wa azkur lana ling sira Muhammad izqala waktu ne ngucap ayakulu tegese bakal ngucap sapa Allahu Gusti Allah li Isa kadue Kangjeng Nabi Isa fil kiamat ing dalam dina kiamat taubiqan liqaumi kana arang memeleh kadue kaum Isa ngucap-ngucap ing lapad ya Isa Isa putra lanang Siti Maryam anda kultana tahu tahu sira iku ngucap sira linasi kadua manusia ing lepat itakhiduni anda dakan sira kabani isun wa umiyalan ing mbok isun ilahin ing pangeran noro min dunillahi saking salian Allah. Kala ngucap sapa Isa Kangjeng Nabi Isa wa qad awadahu lan teman-teman wil wa qad aradahu lan teman-teman wis ngegeter ya Isa ing lepat subhanak Maha suci Tuhan. Tanzihan laka amala yaliku bika minas syarik wa ghairih. Tanzihan linga berisikan laka kadua Tuhan saking barang kang orana layak yang makalawan Tuhan saking kang nyekutunilan lian syarik. Maya kunu ada seyogya yang bagi tegas seyogya li ikut tetap kadua ingsun apa yang tak ucap ingsun malaysa li bihaqqa ing barang kang orana yang mali kada ingsun ikut tetap kalawan haqqa khabaru laysa yaiku dadi khabar laysa wali lan utawi li lapad li litabin kumedahkeun kadue tabin ing kuntu qultuhu lamun ana ingsun iku ngucap ingsun hu ing kau in kuntu qultuhu lamun ana ingsun iku ngucap ingsun ing kaul ittakhiduni faqad alimtah bakat teman-teman iku maka teman-teman uningat Tuhan hu ing kaul ta'lamu ma fi nafsi uningat Tuhan ing barang kang ukhfihi nyamarkeun ingsun hu ing ma fi nafsi ing dalam ati ingsun wala a'lamu ma fi nafsik lan ora weruh ingsun ing barang kang tetep ing dalam zat Tuhan ematu fihi tegese barang kang nyamarkeun Tuhan ing mamin maklumati saking sakehe kang den kinawaru innaka ing satuhuna Tuhan anta Tuhan alamul ghuyub iku kang banget uningane ing pirang-pirang kang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha وربكم وكنت عليهم شهيدا. Allah alam bimuradi makul tu orang ucap insun lahum kadua nas ilama amartani anjing barang kang marantah Tuhan insun bihi kalawan mawawalan utawi ama amartani ku ani buduni satune kalakuan iku ubudu padanya rembah sira kabeh ing Allah Rabbi tegese pangeran isun wa rabbakum lan pangeran sira kabeh wa kuntu alaihim lan ana ingsun alaihim ing atase nas iku syahidan kang nyakseni raqiban tur kang ente itu bisa oge nu baca wa kunta alaihim lan anna tuan alaihim ingatasena syahid alaihim ingatasena syahidan iku kang nyaseni raqiban tur kang ente amna'uhum mimma yaquluna baca nutman mau kuntu amna'uhum gadina tegese atawa kang bakal nyegah ingsun huming nas saking barang kang ngucap yang nas kabeh madamat fihim ing dalam salagine langgeng fihim ing dalam salagine langgeng fihim
salagene langgeng ya syahada bihim dalam nas falamma tawaffaytani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai' وأنت على كل شيء شهيد والله أعلم بمرادي falamma maka zaman-zaman saat tawafaitani ngawafatkan Tuhan ingsun kobatani tegese ngagenggam Tuhan ingsun birapika lawan den angkat ila samai maring langit kunta anta karena Tuhan anta tegetes Tuhan niku arroqi bakang nginte kang ningali alaihim ing atasen nasal hafiz tegese kang ngaraksa li amalihim kade pirang-pirang pagawean nas wa anta ala kulli syai'in utawi Tuhan la utawi Tuhan ing atas saban-saban suwiji-wiji min qaul ilahim lahum saking ucapan isun lahum kade nas wa qaulihim lan ucapan nas ba'ding dalam sausane dan angkat insun wa gairi dzalika lan liyane mangkono qauli wa qauli syahidun iku kang nyaksene mopali untur kang adongo kalim untur kung mau uninga bihi kalawan qauli tu'adzibhum fa innahum ibaduk وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Wallahu a'lamu bimuradihi tu'adzibhum lamun nyiksa Tuhan uming nas aiman aku ma'alal kufri tegese ngongkang netepi aman ing atase kufur minum saking nas innahum makasatuhun nasi ku ibaduka pirang-pirang hamba Tuhan wa anta ala utawi Tuhan iku malikum kang ngarajaan ing nas atawa ibad tatasarrafu bihim kang malakan Tuhan bihim ing dalaman kapai fasyidda alaibo kaya apa kersa Tuhan la darallahu alaika warakang malawan iku mujub ing atas Tuhan wa intafilan lamun ngampura Tuhan lahum kada nas liman amana Tegese kadu wong kang iman gen yaman minum saking naswa innaka antal azizu maka satune Tuhan anta Tuhan iku kang maha gagah al ghalibu ala amrihi kang ngalindi ing atase perkarane kang alaki mutur kang bijaksana isonihi ing dalem dadamelan al masih keneh nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi Isa alaihis yakni Kangjeng Nabi Isa ketika dipanggil ku Gusti Allah jaga di yaumul qiyamah di BAP ku Gusti Allah di MA ngan lain mahfud ngesawah di hati umat gara-gara ngahukumanana kumaha cak inohong sesuai dengan aturan-aturanana hilanglah dambaan umat Indonesia terhadap Mahfud MD sawah nu jujur ku ali hiji-hiji tumpuan ternyata seperti eta MA Majelis Agung Rabbul Jalil Gusti Allah idongengkeun Kangjeng Nabi nu bakal supaya nyaraho urang sebab urang umat Kangjeng Nabi umat nu paling akhir tapi bakal jadi saksi ka umat-umat nu baheula istimewa jasa urang mah diayakeun panderi tapi bisa nyaksian nu ti heula. Kok bisa kitu? Lantaran aya Al-Qur'anul urang bisa nyaho kisah-kisah umat nu baheula di Al-Qur'an. Engke ge urang bakal nyaksian kana kajadian ieu.
bakal nyaksian urang kana kejadian kiwari urang teh langsung lantang ke di hareupeun Allah teh kudu Kangjeng Nabi na urang ge bisa nyaksian. Iyalah keistimewaan umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Muhammad ingat bakal terjadi engke di yaumul kiamah. Kok ieu didongengkeun sih supaya umat Kangjeng Nabi nyahoeun? Maksudna ngadongengkeun Kangjeng Nabi Isa teh naon? Taubihun liqaumihi, ngajejeleh ngahina-hina ka kaumna anu kuari nganggap pangeran ka Kangjeng Nabi Isa. Ulantaran Kangjeng Nabi Isa boga kaistimewaan mukjizat. Padahal mah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa teh lain ti Kangjeng Nabi Isa sorangan, pamere ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dianggap pangeran. Siti Maryam termasuk wanita anu terbersih, dianggap pangeran deui. Tak ieu anggapan-anggapan Kristen, anggapan Katolik, anggapan-anggapan Protestan menuhankan terhadap Maryam jeung Isa engke bakal disidang Kangjeng Nabi Isa na di Robul Jalil. Sambarangan cek Gusti Allah sia Isa Maryam sia dibere keistimewaan ku aing sia Isa nyekel batu jadi emas, hujan asa ditunjuk bae turun, siana bisa hiber ka mana bae ngalayang. Kemudian penyakit-penyakit buta ku sia diusap doang cager, jelema anu lumpuh mangan ditoel doang ku sia cager, jelema nu geus ribuan tahun di jero kuburan hudangkeun ku sia cager, cager hudang meureun. Udang bisa ka jero deui. Eta kaistimewaan eta teh nu siapa nu aing? Nu Gusti cek Kangjeng Nabi Isa. Tapi pada tu sia make nu tanita ka umat sia bahwa sia teh pangeran. Hah? Awas sia Isa. Geter-geter Kangjeng Nabi Isa. Komo lurah. Kangjeng Nabi Isa ge gak geter-geter. Eta gageterna Kangjeng Nabi Isa, gageterna Kangjeng Nabi Isa ketika dicarekan ku Gusti Allah, ditanya ku Gusti Allah, lamun dibayangkeun kuari dihudangkeun ka dunia, ieu dunia oyag-oyagan. Lamun Kangjeng Nabi Isa dibalikeun deui ka dunia, dicarekan ku Gusti Allah seperti eta, ngageterna Kangjeng Nabi Isa, wa qad arada, ngageter-geter Kangjeng Nabi Isa. Andai kata dibalikin ke dunia ngageterna Kangjeng Nabi Isa teh karasa ku urang etalah ku hebat-hebatna geteran Kangjeng Nabi Isa. Naon sababna sieun Isa kok sia boga kaistimewaan kos kitu teh make jeung nitah pangeran ka sia aing pangeran mah. Maryam sia boga kaistimewaan di diri sia ketika sia ngadoa di Masjid Aqsa, hayang aya makanan turun pan makanan ti sorga. Kaistimewaan sia teh pan kabeja ka mana-mana haju kunaon atuh sia jadi pangeran. Tungkul Siti Maryam ngegeter sarua bae. Cek Kangjeng Nabi Isa, Gusti saha anu nitah jadi pangeran ka abdi? Aya eta Kristen tuh di Sumarekon penyembah kasia tuh di Tangerang sebuah naon teteh salib lagi pan kasaksian pindah pan baheula teh eta teh didinya teh kuari pan jadi gereja kodim dijual kodim pan eta jadi gereja kasaksian pan eta nyembah kasia tuh di Cikupa Citra, bude, pan gambar sia teh, teu make calana sia teh. Pangeran teu make calana.
ayo siapa neta lamun lain ku sia mah dititahna sia kan encan nu bakal deui ka dieu nu kamari pasir gadung hatena bae golok dasareukeut keneh tah engke bakal ka dieu geura siapkeun urang terep urang waru urang Cilongok mah geus teu kudu geus tarima bersih bae geus engke paeh ku ari paeh sing hade lurah-lurahna urang geus ngomong di heula bae ti ku ari sing hade lurah-lurahna jeung camat-camatna ulah tanda tangan sing hade beusi hayang mobil ka Cilongok bae teu kudu ti ditu teu kudu beneran beusi camat hayang mobil datang ka imah aing geus disiapkeun ku aing mau mobilan aduh masyaallah Isa kok sia boga kaistimewaan mujizat ti aing haju sia ngaku pangeran Maryam sia dibere mujizat ku aing kok haju sia jadi ngaku pangeran kumaha ieu teh Numan tacit Gusti Allah qalallahu ya Isa bin Maryam Isa anak Maryam anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah apakah nya rembahna Katolik Protestan jeung Kristen kasia teh kusia dititah anta qulta apakah anjeun ngomong linnasi ka urang-urang BSD ka urang-urang Amerika ka urang-urang Jerman ka orang-orang Swiss, ka orang Inggris dan lain sebagainya. Apa maneh teh ngomong anta kulta apakah anjeun nyarita apakah anjeun ngomong hei umat ittakhiduni wa ummi ilahai min dunillah jadikeun kaula jeung emak kula tercinta jadikeun kaula jeung ibu kula tercinta sebagai pangeran min dunillah salian Allah pangeran kahiji Allah Allah itu bisa nyebut Allah nama Allah kedua adalah Maryam Bunda Maria yang ketiga adalah Isa Ruhul Kudus Tritunggal tiga tapi satu anta kulta apakah mana ngomong gitu baheula sehingga jelema teh jarembah ka sia awas ya Isa Kanjeng Nabi Isa ngageter-geter wakon ada. Eta bayangan ngageterna andai kata dikabumikeun. Ujianna ngageterna goyang. Kunaon sieun Kanjeng Nabi Isa teh. Kanjeng Nabi Isa bae anu bener-bener jujur sieun atuh komo camat. Begitu disentak ku malaikat jabannya ge. Camat. Kamana sorana itu camat cak masyarakat camat orang soraan budak coba wow geus we mah rantai mat ya ini rantai buatmu ya camat di rantai camat aduh cak camat teh ulah wae di rantai atuh kula naon salahna siang ngibarkeun Golkar kan dititakeun kula dititakeun si Alenek berjuang lu lumayanan ya sahuap dua huapun iya dikira berjuang na siamat atuh atasan kula panggil ulah kula bae ulah ngomong sia heula lu camat aing di dunia mah ieu teh dipuja-puja dihormat-hormat bawahan aing mun teu hormat ka aing dipecat ku aing cak camat jeung bupati aing ku ari mah diliak-liak cak camat cak bupati teh ka ditu atuh ka bunda tatalepa bae terus salih wa qad arada Kangjeng Nabi Isa di BAP wat kang geter-geter anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah wahai Isa
putra Maryam, apakah engkau telah mengucap, telah berkata, menyeru kepada seluruh manusia, kepada segenap manusia yang ada di dunia, agar supaya menjadikan engkau dan ibu engkau sebagai Tuhan selain daripada aku? Apakah engkau pernah berkata seperti itu? Qala subhanak, cek Kangjeng Nabi Isa nyucikeun Nabi kalawan nyucikeun nyaan ka Gusti. Gusti maha suci maha bersih tina sadaya-daya ucapan nu teu layak ka Gusti. Gusti mayakunu li an aqula ma laisa li bihaq, teu layak teu pantes ka abdi. Abdi kudu nyarita kana caritaan anu lain hak, caritaan anu bener. Lantaran abdi pandi bumiarang ku Gusti titah nauhidkeun ka Gusti, abdi teh parantos Gusti nauhidkeun, ngajakan nauhidkeun ka umat keseluruhanana di dunia harita. Eta mah ngaluarkeun mujizat sote bagi jelema-jelema anu teu percaya bahwa abdi utusan Gusti, bahwa Gusti teh pangeran anu ngadamel langit jeung bumi. Ku abdi kakarak dikaluarkeun eta mujizat, tapi eta mujizat teh endahan ku anjeunna dianeh-aneh, diaheng-aheng sehingga dijadikeun pangeran, padahal abdi mah teu pernah nyarita. Kudu abdi sareng emak abdi disembah-sembah teu Gusti. Eta mah in kuntu qultuhu faqad alimtah, andai kata abdi nyarita sakumaha caritaan tadi, da Gusti mah maha uninga. Andai kata Gusti ka abdi majar teh abdi nyarita itakhizuni wa ummi ala ilahaini min dunillah, besi bae abdi teh titah ngajadikeun diri abdi ku abdi, diri ba abdi Siti Maryam supaya jadi pangeran, dititah jadi pangeran. Andai kata abdi nyarita kitu, ingkul tukul tupan faqad alim, tah Gusti mah pangeran maha uninga. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik, Gusti maha uninga naon anu tersimpan di benak hati abdi. Jujur lubuk hati abdi tina rahasia qalbu abdi, wala a'lamu pani fi nafsik, abdi mah teu terang kana rahasia nu aya di Gusti di akhirat ieu. Sakieu ayana abdi mah ciptaan Gusti, titah nauhidkeun ka Gusti, abdi instruksi-instruksi Gusti parantos. Kemudian umat-umat manusia ngajadikeun pangeran ka abdi, beusi abdi kacaletot nyarita pan Gusti maha uninga nyangakeun sadaya-daya Gusti. Lantaran Gusti mah maha uninga kana anu tersimpen di jero hati abdi, sedangkeun abdi mah pan teu terang naon rahasia anu tersimpen di zat Gusti. Anu sadaya tersimpen di zat Gusti abdi mah teu sadaun kelor teu sabakatul hiber terang, pan anu maha uning Gusti anu terang kana sagala nu gaib. Innaka anta alamul guyub, Gusti nu agung anu terang kana seluruh nu gararaib, maha terang maha uning. Abdi mah nyangakeun sadaya-daya ka Gusti, beusi abdi kacaletot nyarita waktu di dunia, padahal mah asana sangat dijaga. Abdi mah mayakunu li anakula ma laisa li bihaq, asa teu pernah nyarita nu teu layak nu teu bener. Komo nitahan jadi pangeran ka abdi mah paralun teuing. Tah kadenge ku umat Kristen ke, kadenge ku umat Katolik ke, kadenge ku umat Protestan ke. Ieu teh maksudna mah ngajejele pan maha uninga Gusti mah. Henteu kudu ditanya Kangjeng Nabi Isa teh. Ja utusan Gusti Allah, seluruh ucapanana hembusan napasna kiceupna kabeh geus kauninga ku Gusti Allah. Ieu mah di BAP sote ditanya sote supaya kadengeun tah ku Paus Paulus. Supaya kadengeun tah ku umat Katolik Kristen di mancanagara. Kadenge ku sia? Kadenge ku sia wahai kardinal, kadenge ku sia wahai Paus Paulus, kadenge ku sia wahai pendeta-pendeta, kadenge ku sia wahai para kitu Kristen, Katolik dan lain sebagainya. Jak itu
Isa teata nabi aing jatuh pernah ngadeng, teu pernah ngomong bahwa titah dijieunkeun pangeran kosia nyanyahoanan. Hayo. Geus teu daya teu upaya ku harinya neuk nyen gereja unggal juru. Engke manyana teh neuleuh neraka. Tinggal urang meh hakan kusia. Hakan kusia. Leg-leg tah kusia gereja tah. Urang ge mah kos kitu teh surat. Cek babatur ulah ka surat sih can apa. Ya tuh aing mah henteu ka gereja. Henteu ka gereja ge aya sia sok ka masjid henteu. Heueuh nya. Atuh. Satu bener gitu mah geus jelas kana neraka atuh ulah ka som yang serikeun sia. Nyaho teu tihang masjid di lembur sia sabaraha. Samakna geus diganti nyaho. Bara ngomong ih sia bisi kadengen ku malaikat je. Sakaing ge. Ayo sia. Halo sia teu kudu dilapor-lapor ka malaikat mah saurang-saurang saya bukuna. Sia seserian mah atuh aing mah tuh panitia masjid aing mah tuh. Deuleuh ku sia tuh aing tah. Tapi pan sia teh nyokotan duit leutik. Hampura tah mah, yang beli rokok doang. Sia sarua cek kitu teh. Ieu ge neraka keneh sia. Neraka keneh. Aduh, pasini wae jelema. Wah, kur di sidang gitu teh pasini jelema. Wah, mantap kebel ge ribuan tahun eta, hiji bae ge angel. Sedengkeun sungut pati teh engke bakalna dikunci. Dayalah Kangjeng Nabi Isa. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum wa kunta alaihim syahida. Teu pernah abdi nyarita ka seluruh manusia kecuali caritana nu ku Gusti dipiwarang kagu ka abdi. Gusti pan miwarangna ani budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai manusia sing ibadah maneh ka Gusti Allah pangeran kaula jeung pangeran aranjeun kabepan abdi atos ngalaksanakeun kitu. Dakwah abdi teh titah ngaibadahan Gusti lantaran Gusti teh pangeran kaula jeung pangeran aranjeun kabeh. Ku abdi ge dibejakeun ieu teh mukjizat ti Gusti Allah. Bisa nahiber turunkan hujan nyekel batu jadi perak jadi emas ngahudangkeun jelema ti kubur kade ieu teh lain kaula ieu teh mukjizat ti Gusti Allah pan ku kula teh dibejakeun eta mah janguatan bahwa kula teh adalah utusan Gusti anu kudu diibadahanna mah disembah mapan Gusti tah kula teh geus nyarita kitu mah qultu lahum. Teu pernah nyarita abdi ka manusia ilama kecuali caritan amartani nu ku Gusti diparentah ka abdi yane titah ngaibadahan Gusti sebagai pangeran abdi jeung pangeran aranjeun kabeh pan wa kunta alaihim syahida atuh Gusti ge jan ningali ieu jeung Gusti ge neuleukeun ieu Gusti ge panyaksian ieu amna'uhum mimma yaquluna abdi teh pantos nyegah ka aranjeunana tina ucapan-ucapan aranjeunna mangerankeun ka abdi madum tapihim selama Gusti ieu madum tupihim salagi abdi langgeng di araranjeunna madum tupihim selagi abdi langgeng di araranjeunna kasaksian ku Gusti teu pernah asana abdi nitahan ibadah ka abdi ya kitu Gusti nyanggakeun sadaya-daya madum tupihim atuh niaeun Gusti ge tama supaya kajahoan ku umat-umat Kristen nu mentek loba jasa ayat ieu ketika dibuka di Barnabas anu asli puluhan ratusan bahkan ribuan anu asup Islam diurang ge diurang aya jelema nu memperbandingkeun Al-Qur'an dibacaan gonyana Al-Qur'anul Karim setelah dibaca pas caritaan-carita nu mengena ka Kangjeng Nabi Isa diakurkeun jeung anu aya dina Injil Barnabas asli Injilna ternyata bener loba nu asup Islam nu mantak ku hari Injil Barnabas teu meunang dibaca di UGM disimpen
temenang kecuali orang-orang tertentu, kelas mahasiswa, dosen-dosen anu kira-kira kadeuleun can kuat dina kakristenanana, temenang maca Injil nu asli lantaran petunjukna titah iman ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina Injil geus dijelaskeun yati mim ba'dismuhu Ahmad. Wahai umat kaula, engke jaga bakal aya seorang nabi ngaranna Nabi Ahmad. Kula geus teu aya iman anjeun ka dinya. Geus dijelaskeun. Mentok loba jasa nu arasuk Islam. Ta ieu ye ketika ieu nya ge ngageter-geter nya ge sieun. Kumaha tuh selanjutna? Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Barang Gusti ngangkat ka abdi ka luhur langit, kunta antar raqiba, maka aya Gusti teh anta Gusti ar-raqiba nu ningali nu ngaraksa ka manusia li amalihim kana amal-amal manusia. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Gusti pan maha ningali, Gusti pan maha nyaksian kana keseluruhan manusia tina ucapanana jeung tina pagaweanana. Sabada abdi diangkat, cek urang mah Gusti hampura abdi pan Gusti abdi teh diangkat lantaran disalametkeun ku Gusti tina kejaran-kejaran orang Yahudi. Akhirna abdi mapan diangkat disalametkeun ku Gusti. Aya manusia nu sarupa jeung abdi nu dianggap abdi kumanehanana dibunuh disalib. Abdi mapan atos teu aya urusan jeung manusia. Setelah abdi nyarita di manusia melalui mukjizat besi aya nu teu percaya, abdi ngajak ka manusia supaya ngimankeun ka Gusti, percaya ka Gusti, nyembah ka Gusti. Kemudian abdi dikejar-kejar, abdi disalametkeun ku Gusti, diangkat ka langit ka opat. Tah ti dinya bapan abdi geus teu berurusan deui jeung manusia, nyangakeun sadaya-daya. Ucapan manusia, pagawean manusia, pan Gusti tah nu nyaksian, Gusti nu gaduh. Dibalikeun deui ku Kangjeng Nabi Isa, atuh mangga kumaha Gusti? Pan sia jumalikeun ka aing ceuk pangeran. Atuh Gusti, ya ku Gusti sadaya-daya. Pan Gusti ma kunta anta raqiba alaihim li amalihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Atuh mangga nyangak ja abdi matos teu berurusan. Eta mah jelema aju mangeranan ka abdi, mangeranan ka emak abdi. Atuh Gusti eta mah anu nyaksian jeung nu ningali. Atuh jelema aya anu iman bae ka abdi sebagai rasul. Gusti teh pangeran, atuh Gusti da Gusti nu ngaraksa eta mah. Ieu mah abdi mah geus cuci tangan bae sabodo Gusti bae tah. Tah Kangjeng Nabi Isa ge cuci tangan. Geus abdi mah sabodo Gusti bae tah bae urusan Gusti. Abdi nu penting mah ngalaksanakeun tugas ti Gusti. Turun ka dunia dibere abdi teh pangkat nabi, diangkat jadi rasul, abdi terus bae dakwah. Nitah ngaimankeun ka abdi sebagai rasul jeung ka Gusti sebagai pangeran. Abdi diangkat geus teu berurusan deui, nyangakeun sadaya-daya ka Gusti urusan manusia. Ucap tingkah jeung pagaweanna da Gusti anu maha syahid, Gusti anu maha nyaksian, maha ningali. Tuh tanya bae tuh umat Kristen, tanya bae tuh umat Katolik, tanya bae cek Kangjeng Nabi Isa nu ngimankeun anu percaya mangerankeun kabeh. Tanya, wah geus kelabakan. Cek umat Kristen awas ya bakal ditanya aing mana kelompat ka mana tuh ya. Aing mana kelompat ka ditu ngajawab seuneu di ditu. Ka belah ditu seuneu keneh. Belah ditu. Di ditu deui seuneu aing geus ka ditu. Seuneu kabeh ieu mah moal bisa ieu mah ka mamana ge. Aduh cek nya jadu urang kunaon baheula nya, kunaon ngimankeun ka Isa sebagai pangeran, dia pangeran mah Allah horenganan. Atuh sia teh atuh aing pan diajakan ku pastur-pastur dibere mie hari itu. Deres di Banten mah teu titah ka Isa mih ge titah ka atut doang. Ayo sia tah gara-garana kos kitu tah mangkaning ieu urang di narakana saneng-neng ieu mah. Ge teu iman ka Allah pan ieu mah urang mah kafir ka asupna. Ayo coba teangan pastor-pastor urang pecit. Pecit. Wah, pastor di teangan. Wah. Cak pastor teh pan aya saluhureun kula paus. Aya paus.
aya kardinal kabeh. Coba panggil. Padahal kan paus mah nyahoun. Nyaun nya nama pan maca Barnabas asli. Begitu dibaca kunyana ditutupan. Bahkan kunyana di Cana anu pasti bahasa aja cetrek main nyaho. Jadi kitu teh naon ngaranna sepeda cetrek atuh. Tukunya teh geus dikaburkeun we pokona mah henteu dijelaskeun, dicetrek. Dilem. Wah, geus ambalayah umat Kristen teh. Waluh luar biasa Katolik ambalayah terus. Anu ngadeketan ka kiai bae kiai duh baheula mah kami teh aya kitu ngahina ka kiai teh anek nyeun gereja ge kami teh diudag-udag goreng bener kiai teh coba usulkeun we coba ka pangeran pangusulkeun kami pangnyalametkeun gitu kuari mah percaya bahwa Muhammad teh nabi bahwa pangeran teh Allah bejakeun kami hayang salamet gitu tapi padahal seri hitutan saya kuai keur ieu sia cek kiai teh aing datang ka ngerahkeun manusia da ngajagaan sia napan pas ini rame luar biasa. Aya nu dihandapeun listrik, aya nu dihandapeun gardu, aya nu dihandapeun tangkal caringin. Dinya. Tah mah kuari engke moal aya panas sedengkeun panon pengen sadepa. Sakieu padon poe. Masyaallah. Geus harapan Kristen majeng Katolik Protestan teh duh nabi urang sugan teh mah bakal pangeran urang Isa sugan teh mah bakal nyapaatan anu baheula salib-salib teh cekeuna teh penebus dosa orenganan urang nu salah baheula mah penebus dosa manehanana teh klip sangra baheula zina jeung Suzana eta teh kapan datang ka ditunya nama kapatikan dibeli mawa duit 10 miliar cek dina bebas dosa maneh silahkeun dek melakukeun deui bae ge coba eta terketahui di Indonesia klip sangra zina jeung Suzana anu di luar biasa di Indonesia di bahaya-bahaya datangnya na kapatikan eta teh anu gegedena mah misinya na teh nek supaya umat manusia di Indonesia supaya lurutannya na zinah ge bisa ditebus dengan 10 miliar saja bahkan adu tawar cek dipatikan tidak usah terlalu mahal cukup 10 juta saja sebab anjeun mah ieu adalah bintang film ternama eta teh supaya kieu di Kristen mah horenganan bisa ditebus abeh jelema arasuk Kristen tangkorak Susana goblok tapi sugan urang Cikupa aya nu katarik ya atuh henteu sugan aya di Balaraja nu katarik atuh henteu atuh sia-sia aing ya aing mah teu wau ka Susana sia aing mah oge ka Susana tetangga aing eta mah turang deui eta mah masalah eta mah teu eta teh dakwahna Kristen mah saperti eta datang kepatikan ka ditu di expose di berbagai media di televisi diberitakan akan keberangkatan klip sangra dengan Susana akan menebus dosa beliau berdua lantaran telah melakukan zina sabada kali zinana cukup dengan 25 kali bae cenah sesuai jeung nabi urang tolol teu budak nah eta terketahui urang kabehan kabeh dunia nyaho dakwah Kristen teh seperti eta tapi umat Islam di Indonesia tetep teger atuh nyana aing sugan aya anu katarik nya henteu paling je budak leutik bae ngomong kieu nyana mah eta dosa bisa dibelinya cek nya teh heran pan dosa sih bisa dibelinya emang nyana eta pangeran saha budak leutik ge ngomong kos kitu tah alhamdulillahirabbil alamin berkat Habib kiai-kiai dakwah unggal mulud dakwah unggal rajab sehingga disingade deres budak letik ge ngomong kan dosa sih bisa dibelinya atuh ngeunaheun nu sugih kos kitu atuh nu sugih mah meureun moal anu ka nerakanya emang neraka nu saha sih nu paus apa anu Allah sih tah budak letik di urang tah alhamdulillahirabbil alamin
Masya Allah ay budak letikna caang hatena ay kolot teu salat dibalikeun ku Gusti Allah. Riweuh engke umat Kristen di akhirat Kangjeng Nabi Isa na cuci tangan. Pernah aing gasia nitahan bahwa aing pangeran teu bisa ngajawab. Saha anu nitahan aing pangeran? Saha anu nitahan bahwa bunda ibu tercinta Maryam ieu adalah pangeran? Kan teu aya. Sia iraha mimitina. Kunaon atuh ketika aing diangkat ka langit aing dinobatkeun sebagai pangeran? Saha tanu nganobatkeun pangeran? Sabodo sia. Nafsi kabeh nabi nafsi urusan kula urusan sia Masya Allah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wallahu a'lamu bimaradi. Cek Kangjeng Nabi Isa Gusti intu azibum lamun teh mah Gusti nyiksa ka manusia nu ngajadikeun pangeran ka abdi anu kalalupur ka Gusti atuh nyangakeun tamadek disiksa ge painahum ibaduk jaeta mah manusia teh hamba Gusti. Israhkeun ka Gusti panwa anta malikuhum. Gusti nu ngarajaan tatasarrufu fihim kaifa syita. Anu ngolah nu molahkeun teh Gusti kumaha kayang Gusti la tiradu alaika teh aya anu bisa ngalawanan ka Gusti kumaha Gusti bae. Boro-boro eta sangkilang aya angin bae ge aya angin teu bisa ditahan sanu bisa nahan cak urang angin ulah ka dieu waktu kadinya mah kadinya bae. Tangkal kalapa kacabut tangkal asem kacabut komo tamah kandang embe mah wah cabut saha nu bisa nahan latirodo. Hakikatna mah urang ge da kitu keneh ieu teh ngan urang mah dibere pikiran ku Gusti jang mikir jeung akal. Sabenerna mah urang ge jumud gede mun pikiran jeung akal mah. Ngan aya akal jeung pikiran jang mikir saha si pangeran teh etalah ngagantungkeun siksa Gusti Allah. Cek Kangjeng Nabi Isa andai kata Gusti rek Isa ka manusia nyangakeun sadaya-daya lantaran tamah hamba Gusti ieu kumaha kersa Gusti dikuade kieu ge. Andai kata Gusti rek kahampura wa in tagfir lahum Gusti rek kahampura atuh painaka antal azizu maka Gusti ma anta Gusti al azizu nu maha gagah al hakimu nu bijaksana nyangakeun sadaya-daya. Cuci tangan teh bener-bener sieun jasa Kangjeng Nabi Isa. Eta umat-umat anu mangeranan ka abdi jeung ka ibu abdi ngajadikeun pangeran ka abdi andai kata ku Gusti rek disiksa tamanya ngakeun ja hamba Gusti ieu andai kata deuk dihampura atuh emang Gusti mah pangeran tukang ngahampura al azizul hakim. Geus kesimpulanna mah nu penting mah abdi bae salamet Gusti sabodo tah mah urang sumarekon mah sabodo bodoh bae geus bokona mah tuh. Paling cek Gusti teh wahai orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, pernahkah Anda dilindungi oleh pejabat? Siapa yang pernah melindungi Anda dan melangsungkan pembangunan Kristen? Maruncul nyun. Abdi berlindung ke bupati sehingga bupati bisa tanda tangan ya Gusti. Gitu keneh ke gubernur, gitu keneh ke presiden. Nah iyalah persekongkolan dakwah batil anu dihayukeun eta anu bakal milu jeung kafir-kafir menuju neraka. Sakitu bae mah lain lalagaan ieu mah Kangjeng Nabi Isa ge cuci tangan. Kangjeng Nabi Isa anu dipangerankeun naon kitu ngaranna cuci tangan intu azibhum fa innahu ibaduk cek Kangjeng Nabi Isa. Gusti abdi mah hendak bebersih abdi bae. Ulah ka bawa abdi mah ulah ka ciwit ka bawa daging mung disokompet daunkeun. Andai kata eta umat anu ngaku pangeran ka abdi mangeranan ka abdi jeung ka ibu abdi. Andai kata ku Gusti erek disiksa atuh nyanggakeun jata nu Gusti ieu. Beleumeun Gusti meureun tah mah. Besiku Gusti dek dihampura
ya aya gustian dirinya ngan musrik doang atau emang paina ka antara Azizul Hakim Gusti mah maha gagah maha bijaksana nyanggakeun kumaha Gusti bae kumaha ta Gusti ngomongna qala Allahu hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum cek Gusti Allah wallahu a'lam